Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaya puji milik Allah, sholawat miwah salam salamina didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina pangaosan ngalajengkeun hanca anu katunda nu kamari eta kitab Durratun Nasihin halaman 72. Mangga nu nyana kitab mangga buka halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmatu sareng ari hikmahna fi tadha'afi hasanatin dina dilipat ganda keunana pirang-pirang kasayan hasanati hadil ummati dina dilipat ganda keunana pirang-pirang kasayan ieu umat salah satu asya'a eta aya 3 pirang-pirang perkara. Jadi hikmah tina kasayan umat Kanjeng Nabi dilipat gandakeun ku Gusti Allah ganjaranana ti anu midamel hiji kasayan dilipat gandakeun 10 tikel sampai 700 tikel. Hikmahna teh aya 3. Naon wae nu 3 hikmah nu 3 teh ahaduha ari salah sahijina nu 3 annahu etasanya kalakuan sareng tingkah kana eta kabuktian naon a'marul ummamil madiyati pirang-pirang umurna pirang-pirang umat anu ti heula tawilatan eta anu panjang wa ta'atuhum sareng ari taatna ieu ummamul madiyah kasiratun eta seueur. Jadi hikmahna pangna umat akhir zaman umat Kanjeng Nabi dilipat gandakeun itu hikmahna teh aya 3. Nomor kahiji alasanana nomor kahiji karena umurna umat-umat nu ti heula umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad umurna teh usiana paranjang sampai aya anu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Sedengkeun taatna kulantaran umurna panjang usiana paranjang berarti amal kasayanana taatna oge seueur. Sedengkeun ari umat akhir zaman umat Kanjeng Nabi sapertos urang wa a'maru hadhil ummati sareng ari pirang-pirang umurna ieu umat akhir zaman qasiratun eta pendek jadi sakedap umurna teh. Saur Kanjeng Rasul umurna umat kami antara 60 sampai 100 gitu umumna. Pakanat maka kabuktian taatuhum taatna ieu hadil umat qalilatan eta sakedik. Ari umur usiana umat sebelum Kanjeng Nabi mah usiana paranjang otomatis seueur usiana amal kataatan oge bakal seueur. Sedengkeun dari umat Kanjeng Nabi mah umat akhir zaman usiana sakedap otomatis amal taatna bakal sakedik. Takulantaran umat akhir zaman mah umat akhir zaman umurna sakedik ya otomatis
amal taatna bakal sakadik, maka ku Allah papaddola ngunggulkeun sa Allah Gusti Allah hadihil ummata ka ieu umat alal umami salifati ngelehkeun ka pirang-pirang umat anu tihela. Jadi ku Allah ditikeulkeun, diunggulkeun ku Allah umat akhir zaman ieu bisa ngelehkeun ka umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi. Kumaha diunggulkeunana bitadfil amali, ku ditikel-tikel pirang-pirang amal, wa tabdilil auqati jeung diunggulkeunana pirang-pirang waktu, wa lailatil qadri jeung lailatul qadar. Jadi kulantaran umat akhir zaman mah usiana sakedik, maka ku Allah dilipat gandakeun dina naon? Dina amal kataatanana dilipat gandakeun. Ku midamel hiji amal kasayan dilipat gandakeun ti 10 sampai 700. Bahkan aya waktu-waktu tertentu anu diunggulkeun ku Gusti Allah, sapertos mana? Sapertos waktu malam Jumaah tina sapoe sapeuting teh aya saminggu aya nu diunggulkeun nyaeta dinten Jumaah. Teras tiap sasih aya waktu-waktu nu diunggulkeun ku Gusti Allah, dina sataun aya nu diunggulkeun ku Allah. Naon? Malam Lailatul Qadar. Pan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Sajami nu midamel amal kasayan dina Lailatul Qadar itu langkung sae tinimbang ibadah 1000 bulan. Itu dilipat gandakeunana umat akhir zaman. Ngarah naon dilipat gandakeun ku Allah kitu? Litakuna supaya kabuktian naon taatuhum taatna kataatana yahdil umat aksaro eta leuwih loba min taatil ummamil madiyati ti pirang-pirang taatna pirang-pirang umat anu terdahulu. Jadi pangna dilipat gandakeun ku Allah amalna umat-umat akhir zaman ieu supaya umat akhir zaman sok sanaos midamel amal taatna sakedik tapi ganjaranana kataatana bakal langkung seueur tinimbang umat-umat terdahulu, umat sebelum Kanjeng Nabi. Kamaruya sapertoskeun yen tos diriwayatkeun naon anna Musa alaihi salam sanyana Nabi Musa alaihi salam. Qala eta ngadauh Nabi Musa. Saur Nabi Musa kantos ngadauh kieu unjukan Nabi Musa teh ka Gusti, ya Rabbi du Gusti pangeran abdi. Inni wajadtu inni sanyana abdi wajadtu eta menakan abdi fi Taurati dina kitab Taurat ummatan kahiji umat tuktabu anu dituliskeun naon hasanatuhum pirang-pirang kasayanana ieu umat asyaron kana 10 wasaiatuhum sareng pirang-pirang kaawananana ieu hadil umat masalan kana pantarna. Paj'al muga ngajadikeun Gusti hum ka ieu umat ummati ka umat abdi. Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah, saur Nabi Musa teh Gusti abdi menakan dina kitab suci dina kitab Taurat saur Nabi Musa. Dina eta kitab Taurat tertulis dina kitab Taurat bahwa aya hiji umat anu midamel hiji kasayan dituliskeun ganjaranana 10 tikal. Tapi ketika midamel ieu umat teh midamel hiji kaawonan dituliskeunana hiji kaawonan, pantarna eta kaawonan. Atuh kumargi kitu Gusti eta umat teh jantenkeun keur umat abdi saur saha? Saur Nabi Musa alaihi salam. Kumaha walar Allah? Walaran Allah qala ngawalar Allah ngadauh Allah qala ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala ya Musa he Musa tilka ari itu umat teh ummatu Muhammadin eta umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat teh lain umat keur Nabi Musa alaihi salam, tapi umat nu dituliskeun midamel hiji amal kasayan dituliskeun 10, midamel kaawonan dituliskeun hiji kaawonan, eta umat teh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha ayana umat Kanjeng Nabi Muhammad saur Allah taji'u bakal datang ya umat di akhir zamani dina akhir zaman. Mudah-mudahan orang termasuk golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hiji tah. Jadi hikmahna pangna dilipat gandakeun sampai 10 tikal sampai 700 tikal teh hikmahna teh karena umat terdahulu mah umurna paranjang, ari umat akhir zaman umurna pararonok. Matak dilipat gandakeun ku Gusti Allah. Kadua, hikmah nomor kadua pangna dilipat gandakeun ieu amalna umat akhir zaman dilipat gandakeun ku Allah. Wasani sareng ari kaduana
darajatul jannati eta pirang-pirang darajatna surga, tastahiku anu ngahak ieu darajat bi taatin khalisatin kalawan taat anu murni min ghairi taksirin tina henteu sakedeuk, tina henteu sakedik. Wa taatu hadil ummati sareng ari taatna ieu umat ma taksiri eta sartana sakedap. Jadi hikmah nomor kedua pangna dilipat gandakeun teh karena aya darajat tingkatan-tingkatan surga. Anu jelas ieu tingkatan surga hakna ieu ngahakna ieu tingkatan surga teh ku kataatan anu murni tina henteu taat anu sakedap. Sedengkeun ari umat Kanjeng Nabi Muhammad mah kumaha kumargi usiana sakedap otomatis midamel taatna sakedap, midamel taatna sakedik. Tak kumargi umat Kanjeng Nabi Muhammad mah usiana sakedik otomatis midamel amal taatna bakal sakedik da usiana pondok. Akhirna pawaddoa pernahkeun sa Allahu taala Gusti Allah taala ada afan kana pirang-pirang tikelan mim fadlihi tina karunia Allah wa karomihi sareng kamuliaan Allah liyakuna supaya bukti naon taksiru taati hadil ummati sakedikna kataatan ieu umat kamilan eta nu sampurna. Jadi bil adafi kalawan pirang-pirang tikelan. Tah kumargi tadi umat akhir zaman mah usiana ponok otomatis amal kataatana bakal sakedik. Akhirna ku Allah dipernahkeun we ku Gusti Allah teh dilipat gandakeun ieu umat akhir zaman mah tina karunia Allah sareng kamuliaan Allah ngarah naon? Ngarah ieu anu midamel amal taat sakedap teh ya umurna sakedik berarti midamel taat naga sakedik maka ku Allah dilipat gandakeun ngarah naon ya umat akhir zaman dilipat gandakeun ku Allah teh kamilan jadi supaya sampurna bisa ngimbangi karena usia-usia umat sebelumna anu paranjang teh ya amal kataatan oge tangtu bakal seueur tah diimbangi ku usia nu pondok tapi amalna menjadi sami seueurna ku sabab dilipat gandakeun ku Gusti Allah jadi kamilan bil adafi sampurna ku sabab dilipat gandakeun ku saha ku Gusti Allah hatta yu'lama sehingga dikanyahokeun naon annahum sanyana ieu hadihil umat yanaluna eta ngamenangkeun ieu hadil umat darajatil jannati kana pirang-pirang darajat surga bil adafi kalawan pirang-pirang tikelan. Jadi weh umat akhir zaman sok sanaos usiana paronok midamel amal taatna otomatis bakal sakedik tapi kusabab dilipat gandakeun ku Gusti Allah akhirna umat akhir zaman ngamenangkeun kana darajat surga kusabab dilipat gandakeun ganjaran-ganjaran tina amal kasayan dua tah hikmah tina dilipat gandakeun teh. Katilu wasalisu sareng ari katiluna wadul adafi eta nendeuna atau merenahkeunana pirang-pirang tikelan fa innal husomaa maka sanyana pirang-pirang musuh yaumal kiamati dina poe kiamah ya ta'allakuna eta bakal cumantel ieu husoma musuh bihusumihim ka pirang-pirang musuhna ieu husoma bayadhabuna terus we ngaleungitkeun ieu husoma bi amalihim kana pirang-pirang amal-amalna ieu musuh payabqa makanya sa lahum pikeun ieu musuh naon al adafu pirang-pirang tikelan payaqulu terus we nyarita saha al husamu ieu musuh ya Rabbi du Gusti pangeran abdi ati maparinan Gusti ni ka abdi ati muga maparinan Gusti ni ka abdi min adafihi tina pirang-pirang tikelan ieu amal payaqulu teras we ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala innaha sanyana ieu adaf laisat eta lain ieu adaf min fi'lihi eta tina padamelanana ieu jalmi tina padamelan ieu khosam musuh balhia balik ta'ari ieu adaf min rahmati eta tina rahmat kami wa anna jeung ari kami la aqbidu eta moal nyabut kami minhu tina ieu amal rahmati kana rahmat kami bal ataitu balik ta mikeun kami ka anjeun fi'lahu kana pagaweanana ieu musuh. Nomor katilu
hikmahna pangna ieu umat Kanjeng Nabi hiji padamelan dilipat gandakeun ganjaranna ku Gusti Allah 10 sampai 100. Hikmahna teh nyaeta dipernahkeunana ieu lipat ganda teh karena Painal husoma yomal kiamah, karena angke musuh-musuh di akhirat itu teh bakal cuman tel ka musuhna deui. Contoh di antawisna ketika ieu umat teh pernah nyieun dolim, pernah nyieun gibah misalnya di antarana kadulur kababaturana, otomatis amal kaalusanana bakal beak dibikeun ka saha kanu digibahanana, bakal dibikeun kamu ka musuh. Mata ke di akhirat ya ta'allaquna bihusumihin paya dahabu nabi amalihim. Jadi ke di akhirat bakal ditungtu amal kaalusan urang teh bakal beak lamun urang nyieun kaalusan di dunia heg urang nyieun dolim kababaturan, nyieun teu bener kababaturan atau gibah kababaturan, maka amal kaalusan urang bakal beak. Sedengkeun rek tos beak itu kumaha? Tah kulantaran geus beak itu amal geus beak dibikeun ka musuh payab qalahum al-adab. Engke nu nyesa geus dibikeun kabeh kan urang aya hiji amal nu dilipat gandakeun ku Gusti Allah, tah sesa nama sesa amal-amal anu dilipat gandakeun ku Gusti Allah. Akhirna ya musuh teh bakal ka Gusti Allah teh bakal nyarios kieu cek eta musuh teh payaqulu al-khosam ya Rabbi atini min adafihi, Gusti muga Gusti masihkeun ka abdi tina pirang-pirang amal-amal nu dilipat gandakeun ku Gusti eta jalma. Kumaha walar Allah? Syaur Allah, innaha laisat min fi'lihi bal hiya min rahmati wa anna la aqbidu minhu rahmati bal a'taituka fi'lahu. Syaur Allah, mohon maaf syaur Allah, cek Allah teh ieu amal nu dilipat gandakeun teu aya hubungan jeung anjeun. Itu mencek bahasa urang mah. Teu aya hubungan jeung anjeun, ieu nu di amal kaalusan ieu jalma geus dibikeun kabeh ka anjeun. Ngan ieu mah aya keneh amal teh amal nu dilipat gandakeun nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Mata kami moal nyabut kana amal ganjaran nu dilipat gandakeun ieu tina sabab naon? Min rahmati, ieu mah rahmat ti Gusti Allah. Bal ataitu kafilahu kuring kami saur Allah mikeun ka anjeun teh tina naon? Lain tina anu ladang anu dilipat gandakeun tadi tina amal jalma tina musuh anjeun. Ta itu ke hikmah tina naon? Hikmah jalmi anu midamel amal kasayan. Taruh weh seperti kieu. Jalmi teh midamel amal kasayan. Cek tadi hiji amal kasayan, hiji kasayan dilipat gandakeun 10. Heg ieu jalmi teh nyieun gibah ka batur, berarti amal kaalusanna dibikeun ka batur teh anu hiji. Ta anu salapan mah nu dilipat gandakeunana moal dibikeun sabab nu salapan ieu mah rahmat ti Gusti Allah. Itulah keistimewaan naon umat Kanjeng Nabi akhir zaman ketika midamel naon, midamel hiji amal kasayan dilipat gandakeun 10 sampai 700 tika. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana du Gusti Pangeran abdi sadaya ati muga maparinan Gustina ka abdi sadaya fid dunya di dunya hasanatan kana kasayan wa fil akhirati sareng di akhirat hasanatan kasayan. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi anu hasanah di dunia, sae di dunia, di akhirat oge sae. Matak dina ngadua setiap pada salat sok aya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teraskeun Raudhatul Ulama, hikayatun nari ieu eta hikayat. Kisah cerita, mudah-mudahan urang canak hikmahna tina ieu hikayat. Qala nyariosa Abdullah bin al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, saur Abdullah bin Mubarak hajaztu haji kuring sanatan kana sataun minas sinina tina pirang-pirang tahun. Jadi dina sababaraha taun kuring saur Abdullah bin Mubarak pernah hajian di Mekah salila sataun teu pulang-pulang. Wakuntu jeung dina hiji waktu wakuntu jeung bukti kuring pi hijri Ismaila eta aya di hijir Ismail. Keur ibadah keur hajian cicing caketan hijir Ismail, taqarrub wiridan zikir di eta caketan hijir Ismail. Nuju taqarrub gitu wanumtu jeung sare kuring nunutan kuring pihi di eta caketan hijir Ismail.
tah nuju ibadah hajian cakat tejir Ismail takorub dikir wiridan nunutan weh nepi karep weh kulem mungkin bari calik tah nuju nunutan kitu ngimpen weh paroaitu terus weh ningal kuring pil manami dina impenan ningal Rasulullah penak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penak sareng Kanjeng Rasul sedangkan iblis setan mal bisa nyarupakeun ka junjunan ka Kanjeng Rasul ta ieu Abdullah bin Mubarak nuju hajian gitu nuju caketan hijir Ismail anjeunna antara sadar jeung teu nunutan ngimpen penak sareng Kanjeng Rasul nuju penak sareng Kanjeng Rasul teras kumaha pakola menakan Kanjeng Rasul nyamperkeun Kanjeng Rasul teras ngadeuh Kanjeng Rasul teh amanah ka saha ka ieu Syekh Mubarak saur Kanjeng Rasul teh ida roja'ta ila Bagdadin ida roja'ta di mana balik anjeun ila Bagdadin ka negara Bagdad ka Irak padkhul maka kudu asup anjeun pi mahallati kada ka kampung anu saur Rasul ketika anjeun balik asup wayahna ini ka Bagdad asup ka Bagdad teangan kampung anu saur Rasul watlub jeung kudu teangan ku anjeun Bahrom al-Majusi ngaran jalma ngaranna Bahrom agama Majusi ari Majusi teh anu sok nyembah kana seuneu saur Kanjeng Rasul wakro jeung ucapkeun ku anjeun bejakeun ku anjeun alaihi ka ieu Bahrom anu agama Majusi teh minni bejakeun ti kami assalama ucapkeun salam ti Kanjeng Rasul muncak bahasa urang mah hei Abdullah saur Rasul muncak bahasa urang mah ketika anjeun balik ka Bagdad teangan ngaran imahna Bahrom teangan jaminuna mina Bahrom nu agamana Majusi ketika geus panggih tepikeun salam ti junjunan wakul lahu jeung wakul jeung bejakeun ku anjeun bejakeun ku anjeun ucapkeun ku anjeun lahu ka ieu Bahrom innallaha ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala anka ti anjeun rodin eta anu ridho tah dina impenan kitu eta Abdullah bin Mubarak ngimpen penak sareng Kanjeng Rasul teras dina eta impenan teh kadah milarian Bahrom anu agama Majusi kadah ngadugikeun salam ti junjunan ti Kanjeng Rasul nuju ngimpen gitu aya penak ti Rasul sareng wasiat amanah ti Rasul pantabahtu saur Abdullah bin Mubarak korejat weh hudang kuring nyaring kuring wakultu jeung maca kuring ngucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim begitu inget teh ku aya ieu penak jeung Rasul kadah ngadugikeun salam ka jalma anu agamana luar Islam agama Majusi geus entos ngucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim geureunteu saur ieu saur ieu Abdullah hadihi ari ieu teh ru'yan eta impian minasyaitoni ti setan ieu mah buah-buah ieu teh ti setan ye orejat teh ini teh kajaman patawaddo terus weh wudu kuring wudu weh ieu Abdullah teh santos wudu patoptu terus toab kuring bil Ka'bah ka Ka'bah beres wudu lebet deui ka Masjidil Haram teras toab makana perkara saanu ngersakeun sa Allahu Gusti Allah toab pe sakersana toab beres toab teras istirahat deui calik deui dina anu tempat kamari nyaeta dina tempat tadi nyaeta cakatan hijir Ismail pagolaba teras we ngalindih nikah kuring naon anaomu sare terus sekat kuat tunuh nunutan deui ieu Abdullah teh sare reup sare nuju sare kitu paroaitu teras we ningal kuring kadalika nya kitu deui salah samarotin kalawan 3 kali begitu reup sare ngimpen deui penak sareng saha penak sareng Kanjeng Rasul seperti ngimpenan nu kahiji penak sareng Rasul amanah deui sami amanahna teh kadah teangan init ka Bagdad teangan Bahrom nu agama Majusi panglugikeun salam ti Kanjeng Rasul bejakeun bahwa Allah geus ridho ka anjeun itu dugi ka kenaon korejat deui hudang init deui we ka mana ka cai wudu deui tawaf deui kitu geus tawaf kitu deui
Salib deui caket jeung Ismail, ngimpen deui penak jeung Rasul dugi kakeun 3 kali eta kitu jeung kitu sampai ngimpen penak jeung Rasul lagi 3 kali, amanahna ge sami kitu-kitu keneh 3 kali. Santos 3 kali palamma tama tah gancangna carios palamma tama samang-samangsa beres sampurna naon al hajju mung haji beres hajian saur ieu Abdullah Mubarak teh roja'tu balik kuring mulih kuring ila Baghdad ka Baghdad balik weh ka mana ka Baghdad tos ka Baghdad padahal tu terus weh asup kuring tilkal mahlata kana itu lemur neangan lemur anu di eta lemur anu sesuai petunjuk Kanjeng Rasul teangan lemur anu teangan jalma nu ngaranna Bahrom Majusi. Gancangna carios geus tapanggih eta lemur patolabtu terus weh neangan kuring daro Bahrom al Majusi ka imah Bahrom anu agama Majusi. Gancangna carios pawajadtu terus weh manggihan kuring saikhon kahiji aki-aki kabiron nu geus kolot. Di eta lemur panggih weh neangan imah Bahrom panggih weh jeung jalmi anu geus kolot aki. Pakultu saur Abdillah teh pakultu teras we nyarios kuring naros ya Abdullah anta Bahrom al Majusi anta nahari anjeun teh eta Bahrom Majusi. Nu ditanya eta aki-aki kumaha jawab eta aki pakola terus ngajawab ieu Bahrom naam sumuhun aslabtu ngahutangkeun kuring annasa kajalma-jalma salpan jadidan bainan nasi ngahutangkeun sanyana kalau ngahutangkeun anu anyar baina antara jalma. Jadi gancangna carios dina ieu kisah teh santos penak ieu saha ieu Abdullah bin Mubarak jeung Bahrom begitu penak Bahrom teh ieu Abdullah naros cing samemeh nanya kuring bener anjeun Bahrom kuring rek nanya cing anjeun sugan pernah berbuat naon kaalusan naon kira-kira cek agama Islam berbuat naon cing rek nanya heula satu acan didugikeun salam ti Kanjeng Rasul jawab Bahrom ya kaalusan kuring masuk ngahutangkeun duit cenah ngarentenkeun gitu ngaren-rentenkeun duit kumaha walar ieu Abdullah hada ingdi ari ieu mah lain kaasup nurutkeun agama kuring lain kaasup ka kasaean cenah eta mah wahada haramun ingda Muhammadin ieu teh haram nurutkeun saha nurutkeun pendapat agama Kanjeng Nabi Muhammad mah cing manawi aya deui gitu. Ingat we ieu Bahrom teh aya ngeundeun matak ditaros kusaha ku ya Abdullah halaka khairun gharu dalikan hayat teu kaalusan salian ti eta nganyuk-nganyukeun duit ngahutangkeun duit tapi dileuwihan mayarna tegasna direntenkeun. Qala naam cek eta Bahrom aya naon cing ieu naon jawab ieu Bahrom kana li arba'u banatin kuring teh boga opat kana kabuktian lihat tepikeun kuring arba'u banatin ari opat pirang-pirang budak awewe kuring teh boga budak awewe opat wa arba'atun budak awewe opat wa arba'atu banina boga budak lalaki opat wa arba'atu banina jeung boga opat budak lalaki kuring boga budak awewe opat budak lalaki opat terus pajawaztu terus saya ngawinkeun kuring hunna ka ieu budak awewe opat min abnai tina pirang-pirang anak kuring. Jadi budak awewe opat budak lalaki opat taku kuring teh dikawinkeun adi jeung lanceukna eta dikawinkeun kabeh nu opat awewe anak lalaki opat awewe budak opat anu awe adi lanceuk dikawinkeun eta saur saha saur eta Abdullah bin Mubarak kumaha jawabna pakultu hada aidon haramun ta eta lain kaalusan cek agama kuring mah cek agama Islam eta mah tapi hukumna haram lain kaalusan cek Bahrom mah disangka alus ngawinkeun anakna ngawinkeun adik ka lanceukna dianggap kaalusan we kusaha ku eta Bahrom.
Sumakultu terus nyarita deui kuring nanya deui ka kuring ka Bahrom cing manawi mencek bahasa urang mah hal indaka khairun ghairu dalika nah aya ti anjeun amal salan kaalusan salian ti bieu cing kira-kira naon diinget-inget tah kumaha jawab ieu Bahrom qala nyarita ngajawab Bahrom naam sumuhun cek ieu Bahrom aya ieu nu inget kuring ja'altu ngajadikeun kuring walimatan kana walimahan walimah cek bahasa ayeuna mah hajat pesta lil majusi pikeun walimah agama pikeun agama majusi waktu tajwijil banati dina waktu ngawinkeun pirang-pirang anak awewe kuring lian yai ka pirang-pirang anak lalaki kuring tah ketika kawin anak kuring anak lalaki dikawinkeun ka anak awewe kuring teh pesta kuring teh pesta walimahan sakumaha cek agama majusi gitu kumaha cek ieu Abdullah pakultu hada aidon haramun ieu oge haram dipestakeun geus mah kawinna oge adik kalanceuk dikawin-kawinkeun jelas eta haram pakultu nyarita deui kuring nanya hal indaka ghairu dalika nah hati pikeun anjeun aya teu salian ti nu bieu cing atuh nu kitu mah da lain kaalusan cek agama kuring mah cek agama Islam mah kumaha tah ditanya kitu ieu Bahrom ngahulang we ieu Bahrom teh diinget-inget akhirna inget qala ngajawab ieu Bahrom naam sumum aya ayeuna mah inget naon yeuh jawabna kana ingdi kana kabuktian ingdi etep sandingeun kuring bintun aribo aya hiji awewe nu budak awewe min ajmalin nisa'i tina anu panggeulis-geulisna pirang-pirang awewe ana ya hiji deui budak kuring teh nu bungsu meureun kitu nya nu bungsu panggeulisna budak awewe kuring teh ngan ma wajadtu teu manggihan kuring laha ka eta budak awewe nu panggeulisna teh kufuan nu pantes jadi kenaon pajawaz anu pantes pantar nu bisa ngawin ngimbangi ka anak awewe kuring nu panggeulisna terus kumaha heuda eueuh daina dikawinkeun ka lanceukna geus karawin kabehna opat kan dulur lalaki nama geus kawin ka lanceuk-lanceukna tinggal nu ieu eueuh pasangan akhirna kulantaran eueuh nu pantes pajawaz tu ngawin we kuring hak ka eta anak awewe jadi anak awewe nu panggeulisna dikawin ku saha ku si Bahrom anak anu majusi min nafsi tina awak kuring jadi dikawin ku saha ku bapana Bahrom waja'atu cek Bahrom waja'atu jeung ngajadikeun kuring walimata til kalailati walimatan kana walimah pesta sana walimahan til kalailati dina itu peuting wakana jeung kabuktian pitil kalailati di itu peuting teh minal majusi ti majusi aksaro eta loba min alfin leuwih loba min alfin ti 5.000 tah kuring teh pesta ngawin saha ngawin anak anu panggeulisna cek majusi bahkan nu haladirna oge loba cenah leuwih ti 1.000 urang nu hadirna cek saha cek eta Bahrom ka Abdillah kumaha jawab Abdillah pakoto nyarita kuring saur Abdillah hada ari ieu ngawin anak diteruskeun kana pesta eta teh lain kaalusan hada aidon ieu oge haramun eta haram haramun eta teh haram jadi eta oge sarua lain kaalusan tapi haram gitu terus ieu Bahrom ditanya deui ieu Abdillah teh ka Bahrom cing manawi mencek bahasa urang mah hal ingdaka nah eta pisandingeun anjeun garu dalika ari aya salian ti amal nu eta manawi cek agama Islam cek kuring mah aya nu alus eta mah lain kaalusan kagorengan eta mah haram cek agama Islam mah mikir weh nginget-nginget eta saha ieu Bahrom qala terus saya ngomong ieu Bahrom naam sumuhun inget ayeuna mah aya ieu aya kaalusan mungkin ieu kaalusan naon kalakuanana nu dianggap alus tah diinget-inget teh ku Bahrom teh lailatan dina hiji peuting minal layali tina pirang-pirang peuting wati tu ngawati kuring ibnati ka anak kuring ala firosi dina kasur kuring amparan kuring pajaat raswe datang sa imro'atun muslimatun hiji awewe nu Islam min ahli dinika ti ahli agama anjeun nah dicaritakeun tah kieu ye
mungkin ieu cek anjeun alus nganduka cek kuring mah cek ieu bahrom dina waktu kuring pangantenan rek pangantenan jeung saha papangantenan malam pertama jeung anak kuring nu panggelisna teh cek eta bahrom teh ketika geus asup ka kamar pas geus di jero kamar ujug-ujug aya nu datang hiji awewe anu Islam ti agama anjeun awewe teh agama anjeun agama Islam ngan eta awewe teh ta setuju minta seuneu minta damar minta cempor minta seuneu ka saha datang ka imah kuring min siroji minta seuneu tina damar kuring tina seuneu kuring datang Pak tu terus we ngahurungkeun we ieu si awewe nini tadi teh asiroja kana lampu kana damar akhirna katingali ku kuring ti kamar panganten pahoroj tu terus weh pahorojat ditinggalikeun ku kuring teh eta awewe teh itu ngahurungkeun seuneu katingali ku kuring pahorojat geus seuneu hurung kaluar deui teh eta ti pakarangan imah kuring cek eta bahrom terus we geus kaluar teh paat pahorojat kaluar ti pakarangan imah kuring beus kaluar waat paat mareuman eta awewe asiroja kana seuneu tadi teh kana damar di pareumah ditiup di pareuman terus geus di pareuman sumada kholat terus asup deui sania nu kadua kalina tadi asup deui ka jero wilayah komplek imah kuring gitu cek bahrom teh minta deui seuneu begitu seuneu hurung ini deui kaluar geus kaluar hup di pareuman deui tah wau qodat asiroja wa kharajat sumaat paatuhu itu keluar pareuman deui pakultu terus we gerentes kuring ngomong kuring pinapsi dina gerentes hate kuring dina hate cek ieu bahrom la ala boa hadihi ieu awewe teh jasusatul lususi eta nu nalungtikna bangsat muncek urang mah naon nu ngintai boa ieu pengintai bangsat cenah panasaran ku kuring teh begitu awewe nu tadi teh minta seuneu begitu asup deui ka jero minta seuneu panasaran ku kuring pakharajtu kaluar weh ku kuring teh dituturkeun ku kuring hol paha satu kangeunana eta awewe tuturkeun we begitu asup dituturkeun ka pakarangan ieu bahrom kaluar dituturkeun we ka mana sampai kalemurna ka imahna eta awewe pada kholat terus we asup eta awewe teh manjalaha ka imahna eta awewe teu apaleun eta awewe kuring nuturkeun cek eta bahrom begitu nepi asup ka imahna diintip ku kuring paroaitu terus we ningali kuring laha pikeun ieu awewe teh arba'a banatin ari ngabogaan budak awewe opat anu keur marejeehna budak awewe opat di imahna itu ditingali ku kuring teh diinteh palamma dakhaltu maka samangsa asup palamma dakhalat samangsa asup eta awewe begitu ka asup ka jero imah di jero imahna aya budak-budak awewe anu opatan kulna nyararita ya anak-anakna laha ka ieu inungna teh ya ummah duh mamah muncek basa urang mah duh ibu hal jiti nah datang anjeun lana pikeun abdi sadaya bisaiin kana hiji perkara muncak bahasa urang mah kumaha kengeng teu mah tuangeun teh aya teu sesuatu nu bisa dituang keur abdi sadaya cek eta anak-anakna di jero imah itu nah aya teu fa innahu maka sanyana kalakuan sareng tingkah layab ko teu nyesala napikeun abdi sadaya naon tokotun kakuatan wasobarun sareng sobar alal jui kana lapar muncak bahasa urang mah aya teu sesuatu nu bisa dituang ku abdi tos teu kiat lapar jeung teu sabar deui ieu ku saking lapar-laparna tah anakna ngaromong kitu teh ka inungna kuring ngalikeun jeung kadenge ku kuring di Bandungan weh ku kuring ngadenge kitu jeung ningali kitu mah cek eta bahrom pada maat curucuy weh cai panon naon ainaha nyurucu cai panon dua panonna ieu dua panonna itu awewe teh
kalakah ceurik ditanya kitu ku anakna nah aya teu mah tuangeun kanggo tuang abdi sadaya, kalakah nangis awewe nu tadi nu dituturkeun ku kuring cek Bahrom eta nini teh kalakah ceurik. Waqalat jeung ngomong eta awewe ieu sinini lahunna ka eta anak-anakna ngomongna kumaha jawabna ieu inungna ka anakna nu geus lalapar, istahaitu ngarasa era kuring isin kuring min robbi ti pangeran kuring an as'ala kana yen kedah minta kuring sayan kana hiji perkara kana sesuatu min ahadin ti seseorang dunahu salian ti agama Allah. Cek eta si ibu cek eta inungna teh isin neng mamah kedah barang penta isin ku Gusti Allah kedah barang penta tuangeun ka jalma anu beda agamana sareng agama Allah. Wa atlubu jeung isin kuring atlubu minta kuring nyuprih kuring hajatan kana pangabutuh min aduwillahi ta'ala ti musuh Allah. Jawaban saha? Jawaban inungna ka eta anak-anakna. Wahwa sareng ari itu anu rek dipenta teh aduwullah teh majusi eta agama majusi. Matak isin kita piraku kudu menta ka musuh Allah, kudu menta kanu beda agama, cek saha? Cek eta inungna teh. Ningal kitu eta Bahrom cariosan inungna jeung anakna nu geus lalapareun, da diintip ku Bahrom ningal jeung kadenge ku Bahrom, qala nyarita saha Bahromun Bahrom, cek eta Bahrom teh palamma samitu samangsa ngadenge kuring kalamaha kana omonganana ieu inungna roja'tu balik weh kuring ila dari ka imah kuring. Ta begitu ngadenge omongan inungna jawaban inungna ka anak-anakna kadenge jeung katingali ku kuring cek Bahrom harita keneh kuring lumpat balik ka imah kuring rek naon pa'akhadtu terus nyokot kuring tibkon kana baki waja'altu jeung ngajadikeun kuring hukana ieu tibkon lanan kana nu pinuh min kulli syai'in tina saban-saban perkara. Balik weh lumpat ieu Bahrom teh ka imahna nyokot dahareun sesa pesta tadi beurang dicokot di wadahan ku manehna dibawa ku Bahrom ku sorangan dipinuhan ieu baki ieu wawadahan dipinuhan dipanggul ku nyalira pada habtu terus we init ieu Bahrom bihi ieu mawa tuangeun sesa pesta tadi beurang binapsi ku diri kuring cek eta Bahrom dibawa dipanggul ku sorangan ieu ku Bahrom ieu tuangeun sesa hajat tadi ila dariha ka imahna eta awewe tadi teh jeung budak anu budakna kalalaparan. Santos kitu wa aqaitu jeung mikeun kuring hu ka ieu mikeun kuring hu kana ieu tuangeun nu dibawa ku Bahrom teh iyaha ka eta awewe paparihat teras we bungaheun we eta awewe dibikeun weh ku saha ku eta Bahrom teh bari dibahasakeun ye nini uncek basa urang mah mangga nyangakeun tuangeun nini tong isin tu kedah nini pindah agama anger agama nini mah di dinya gitu bikeun weh tah eta kisah eta Bahrom dicaritakeun ka saha ka Abdullah anu aya amanah Abdullah ngimpen penak sareng Kanjeng Rasul. Nguping kisah kitu eta Bahrom ka Abdullah kumaha saur Abdullah qala nyariosa Abdullah bin Mubarak nyarios kultu nyarita kuring saur Abdullah wa ari itu masihan tuangeun ka jalmi anu lapar hada tegasna ari masihan tuangeun ka jalmi nu lapar ieu al khairu eta teh kasayan saur Abdullah tah ieu teh kasayan oge sae nurutkeun agama kuring tegasna agama Islam. Ngan saur Abdullah walaka jeung eta tetepikeun anjeun al bisyaratu ari aya kabungahan. Wa basyartu jeung bungah kuring hu ka ieu Abdullah biru'ya allati ra'aituha jeung ngabungahkeun kuring hu ka ieu Abdullah ka ieu Bahrom biru'ya kalawan impenan allati anu ra'aitu ningal kuring hakana ieu impenan wa qasastu jeung ngisahkeun kuring alaihi ka ieu Bahrom aru'ya kana impenan. Akhirna ieu Abdullah
ngarasa bunga ternyata ieu rahasiana kenapa kuring sampai ngimpen sareng Kanjeng Rasul akhirna ku ieu Abdullah bin Mubarak disampaikeun weh kuring jauh-jauh datang ka anjeun hei Bahrom menakan anjeun yen kuring ngarasa bunga sabenerna kuring datang ka dieu teh ngalaksanakeun impenan bahwa tina impenan kuring aya naon amanah ti nabi kuring tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dina impenan kuring kedah menakan anjeun bahwa anjeun saur nabi kuring Allah ridho ka anjeun. Ternyata ridona Allah sababiah anjeun geus nulungan geus mere tuangeun ka saha ka jalmi Islam anu lapar tadi teh. Nguping wartos kitu eta Bahrom ti saha? Nguping Bahrom kisah ti Abdullah akhirna harita kene Bahrom kola maca nyarios saha Bahrom al-Majusi Bahrom Majusi ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh harita kene Bahrom asup Islam. Setelah asup Islam dina ieu kisah pakharra teras we ngajungkel ieu Bahrom teh sujud syukuran ka Allah geus dipaparina naon taufik sareng hidayah sehingga ieu Bahrom lebat Islam min saatihi dina waktu harita keneh ngan ieu sujud ngajungkel anjeunna teu cengkat-cengkat deui wa mata maot weh ieu Bahrom harita keneh. Palam ubrihu terus weh henteu eureun-eureun ieu Bahrom gitu sujud dugi kakeun maotna akhirna hatta gosaltu saingga ngadusan kuring ka ieu Bahrom wa kafantu sareng mungkus kapan kuring ka ieu Bahrom wa sholaitu jeung nyolatan kuring alaihi ka ieu Bahrom. Akhirna di pulasara we sampai begitu asup Islam ngucapkeun dua kalimat syahadat dugi kakeun sujud anjeunna kalangareupin sandugi ka maotna sampai diurus di pulasara ku ieu Abdullah ieu Bahrom teh ternyata Abdullah teh maotna maot husnul khotimah. Jadi kesimpulan tina kisah eta punten hadirin jamaah sadayana ketika urang ningal rencangan wargi urang tatangi urang sepintas misalnya eta jalma teh awon akhlakna teu bener kalakuanana kade ulah boga sifat naon ujub ulah boga anggapan urang leuwih alus tibatan manehna itu rahasia Allah saha nu nyaho ayeuna manehna jalma keur kalakuan goreng patut kitu teh saha nu nyaho di akhir hayat mah buat teuing manehna teh leuwih alus tibatan saha leuwih alus tibatan urang sabab rahasia Allah buktina Bahrom mah bujeng-bujeng Islam bujeng-bujeng naon agama ieu agama nage kafir majusi agama naon agama di luar Islam sok nyembah berhala tapi rahasia Allah ieu jalma nu ku urang dianggap awon dianggap jelek ku urang tapi rahasia Allah ieu Bahrom ku sababiah nyieun kasayan midamel naon sedekah ka jalmi anu lapar ka jalmi nu Islam turun taufik jeung hidayah ti Allah asup Islam begitu asup Islam ngucapkeun dua kalimat syahadat ieu Bahrom mautna husnul khotimah sami urang ge mata kade ketika penak jeung jalmi nu kumaha bae kade ngan duakeun mah ku urang jalmi kumaha bae oge cek paribasana penak jeung jalma kafir nu teu saiman jeung urang dina manah ngadua ka Allah ya Allah mudah-mudahan eta jalmi diturunan taufik sareng hidayah ku Gusti Allah kitu. Sabab itu rahasia Allah nya kitu deui urang ulah boga anggapan merasa paling benar merasa paling sae kade itu rahasia Allah ngan urang mah sebatas ngadua mudah-mudahan maut urang maut dina husnul khotimah. Teraskeun hadirin jamaah sadayana wakana jeung kabuktian sa Abdullah bin Mubarak yaqulu eta nyarios Abdullah saur Abdullah ya Abdullah hai Abdullah hei hamba-hamba Allah, ya ibadallah, hei hamba-hamba Allah. Ista'malu asakhawata. Ista'malu kudu bidamel aranjeun kabeh asakhawata kana barahan. Kana jadi dermawan, kana berehan. Ulah koret kudu daek barang bere. Ma'ahul killahi ta'ala sarta makhluk Allah. Saur Abdullah, hei jalma-jalma anjeun kudu midamel kana berehan
bageran barang bere sarta makhluk Allah. Naon margina fa innahu maka sanyana Allah yatak yan kilu eta bakal minahkeun Allah al a'daa kana pirang-pirang musuh ila darajatil ahbai kana darajatna kakasih. Jadi ketika kumabai urang yen kasayan kusababiahna kasayan urang insyaallah ku Allah nu tadina ngamusuhan teh bakal jadi naon bakal jadi resep ka urang mata ulah koret mata kudu berehan jeung nu kumaha bae oge walahu sareng eta kagungan Allah al mulku ari karajaan fil ardi di muka bumi wasamai sareng langit ghafaro mudah-mudahan ngahampura sa Allah Gusti Allah lana ka urang sadaya bihaqi a'dhamil asma'i kalawan hakna a'dham pirang-pirang nami agungna pirang-pirang nami bihurmati ma'asyiril anbiya'i ku kahormatanana pirang-pirang golongan para nabi sing emut sakali deui cek tadi matak urang kedah berehan saur tadi Abdullah bin Mubarak naon margina margi kudu berehan bager ka setiap makhluk Allah sabab Allah nu mulak malik manahna setiap makhluk nu tadina jalma ngamusuhan bakal jadi resep ka urang bakal jadi berteman jeung urang sabab nu mulak malik manah saha Allah sadaya kerajaan sadaya kekuasaan itu milik Allah di bumi sareng di langit mudah-mudahan Allah ngahampura kana dosa urang sadaya ku hakna agungna nami-nami Allah sareng ku kahormatanana golongan pirang-pirang para nabi. Hadirin sadayana jamaah ahli pangaosan, mudah-mudahan seueur hikmahna tina kisah eta Bahrom. Terakhir qala ngadau kanjeng sanabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida ahsana di mana-mana midamel sae saah ahadukum salah saeji aranjeun kabeh islamahu kana islamna yahad pakullu hasanatin maka ari saban-saban hiji kasayan ya'malu nu midamel ieu ahad ha kana ieu hasanah tuktabu maka dituliskeun ieu hasanah bi asyarati amsalihha kalawan 10 pirang-pirang pantarna ieu hasanah illa sab'i mi'ati dhufin kana 700 tikal wa kullu sayiatin jeung ari saban-saban kaawonan ya'malu anu migawe ieu jalma ya hadha kana ieu sayiah tuktabu maka dituliskeun ieu sayiah bimisliha kalawan pantarna ieu sayiah hatta yalqa sehingga menakan ieu jalma Allah azza wa jalla ka Gusti Allah azza wa jalla. Terakhir di kanjeng Nabi ngadauhkeun di mana-mana seseorang midamel kasayan kana kaislaman ieu jalma sing sajama anu midamel hiji kasayan salah saji aranjeun kabeh kana kaislaman setiap kasayan maka saur kanjeng Rasul jalmi nu midamel hiji kasayan bakal dituliskeun 10 ganjaran 10 pantarna sampai 700 tikal. Tapi setiap jalmi nu midamel hiji kaawonan maka saur kanjeng Rasul eta kaawonan bakal dituliskeun hiji kaawonanana. Itu hikmahna naon umat akhir zaman. Hadirin jamaah ahli pangaosan sadayana, mudah-mudahan urang sadaya sing tambah-tambah kataatan urang, sing semakin seueur midamel amal kasayan urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rubina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Mangga urang tutup sasarengan ku doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.